Sakumaha pidawuh Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 238, hafidu 'alas shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidu aranjeun kudu ngajaga 'alas shalawati kana pirang-pirang salat wassalatil wusta sareng salat wusta. Wa qumu jeung aranjeun ngadegkeun lillahi karena Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal habibun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sarana puji kagungan Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngarsakeun diluasakeun urang sadaya dina iwaktos. Urang sadaya tiasa ngukur ngariwuh ka amrot jono kana panglaran berjamaah deui di ieu masjid kalayan maksad seja ngalaksanakeun kewajiban urang sadaya nyaeta thalabul ilmi anu hanya diayatkeun rutin setiap saminggu sakali nyaeta malam Kamis. Mudah-mudahan kagiatan urang sadaya ieu cing laras-laras aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala, aya dina hampura ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala sarta kubarakah urang sadaya kumpul di masjid, aya dina halaqatul zikri, aya dina majlis ilmu sabarupi pamaksana urang sadaya anu patali urusan dunia agama sareng akhirat cing aya dina qabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam Allah mugia salamina ditami-tami ka junjungan urang sadaya anu mucolang anu janten batakhalang ti sadaya makhluk ti sadaya alam habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluarga, ka para sahabat, ka para tabi'in tabi'at tubuh di urang sadaya di ka dinten kiamat. Para jamaah sadaya, aya dua jami sumping kakang Nabi Musa alaihi salam. Ieu dua jami teh anu kahiji hoyong didoakeun supaya beunghar, anu kadua hoyong didoakeun supaya miskin.
pangpayuna sumping jami anu miskin. Saur anu miskin, wahai Nabiullah Musa kalimullah, abdi teh ieu teh jauh dijugjuk anggang ditean aya pamaksadan ka salira. Bari naon kitu? Oh, maksana abdi teh ieu teh hoyong didoakeun. Atanapi maparidan solusi anjeun ka kaula supaya kumaha kaula carana janten jama anu beunghar. Kumaha walaran Kangjeng Nabi Musa pami anjeun hayang jadi jama beunghar mah syukuran we ka Gusti Allah. Sekali deui jawaban Nabi Musa kajama anu miskin supaya hayang beunghar teh nyaeta syukuran ka Gusti Allah. Walar anu miskin bade syukur kumaha wahai Musa? Abdi ka Gusti Allah dapugoge harta teu gaduh. Kantangan bumi sareng sajami mah acuk oge ieu denganan gaduh hiji jabar soeh teh jabar lecek gitu. Abdi bade syukur kumaha ka Gusti Allah. Caritana eta anu miskin teh wih weh ka bumi. Datang anu beunghar. Saur anu beunghar, wahai Musa Nabiullah, kaula teh jami anu dikersakeun ku Allah jadi jama anu beunghar. Jadi jami anu kaya raya. Bruk di juru, brok di pantok, ngalayah di tengah imah. Si jabrik di bibir, si jamrong di kolong, cek bahasa kolong. Abdi teh hoyong didoakeun ku salira atanapi dipasihan solusi kumaha carana abdi jadi jama miskin. Dibaliknya tadi mah anu miskin hayang jadi jama beunghar, ieu mah anu beunghar hayang jadi jama miskin. Kira-kira nah di urang aya teu jama anu beunghar hoyong didoakeun supaya jadi jama miskin. Asal moal aya teu kira-kira nya. Ngan lamun anu miskin hayang jadi jama beunghar sigana 100% harayang eta mah. Tapi ieu aya riwayat dugi ka kitu tah. Aya anu beunghar hayang didoakeun atanapi dipaparinan solusi ka Kangjeng Nabi Musa supaya jadi jama miskin. Da punggu oge geuning ku ayana beunghar teh loba amalan-amalan ibadah anu kaganggu anu katingalkeun. Kumaha waleran Kangjeng Nabi Musa ka jama anu beunghar pami anjeun hoyong jadi jama miskin mah solusina mah ulah syukuran we ka Gusti Allah. Gitu. Ulah syukuran ka Gusti Allah. Ari tadi mah walaran ka jama miskin pami hoyong beunghar mah syukuran ka Gusti Allah. Ari walaran kanggo jama anu beunghar pan hayang miskin teh saur Kangjeng Nabi Musa teh tong syukuran ka Gusti Allah. Ari hayang miskin mah ulah syukuran we ka Gusti Allah. Kumaha saur anu beunghar? Wahai Musa, abdi bade teu syukur kumaha ka Gusti Allah. Da abdi teh geuninganan dipasihan cepil sareng pangupingna. Soca sareng paningalna. Pangambung sareng pangangseuna. Letah sareng pangrasana, sareng sajamina we ti ujung rambut ka ujung kaki sadayana syukuraneun ka Gusti Allah. Abdi teu bisa syukur wahai Musa. Caritana wih we anu beunghar teh. Ganti poe, ganti minggu, ganti bulan.
hasilna kumaha anu akhirna pas dicek lapangan ya. Anu miskin ternyata leuwih miskin, anu beunghar ternyata leuwih beunghar. Da boge anu miskin henteu daek syukuran ka Gusti Allah, anu beunghar daek syukuran ka Gusti Allah. Atuh akhirna anu miskin kalaka beuki miskin, anu beunghar kalaka beuki beunghar. Jadi kumaha tuh solusina? Kalau urang sadaya pami urang dikersakeun jadi jalma anu miskin, hoyong beunghar syukuran ka Gusti Allah. Pami urang dijadikeun jalma anu beunghar, tuluy kabeungharana teh ku Allah ditingkatkeun, maka solusina anger syukuran ka Gusti Allah. Naon atuh ari syukuran teh? Syukuran teh saur salah sawius ulama nyaeta sorful abdi ala ma an'amallahu alaihi li ajlihi, molahkeun atanapi ngagunakeun nikmat anu parantos dipaparinkeun ku Allah sesuai sareng anu maparina eta nikmat. Eta anu disebutkeun syukur teh. Sekali deui nu disebutkeun syukuran atanapi disebutkeun syukur teh molahkeun ngagunakeun nikmat anu parantos dipaparinkeun ku Allah sesuai sareng kahoyong anu maparinkeun eta nikmat. Sakumaha? Bidau Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Yakin lamun aranjeun syukur karena nikmat kami la azidannakum, maka kami bakal ditambah eta we. Solusina anu miskin aya beunghar, anu beunghar hayang leuwih beunghar. Syukur ka Gusti Allah, saur ku Allah bakal ditambah-tambah. Pertanyaanana, ari ngajaga salat anu 5 waktu eta teh bentuk syukur ka Gusti Allah atanapi sanes jawabanana mohon nya ngajaga salat anu 5 waktu teh eta teh bentuk syukur ka Gusti Allah. Lain ngan ukur ngajaga salat anu 5 waktu ngalaksanakeun salat sunat qobla ba'da, ngalaksanakeun salat sunat witir, tahajud, duha, sareng salat-salat anu sanesna anu disebutkeun salat eta termasuk bentuk syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dauhan Allah dina Al-Qur'an surat Al-Kautsar, bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sanyana kami anu agung, a'toinaka para maparinkeun kami nu agung ka anjeun Muhammad al-Kautsar. Naon hartosna Kautsar teh? Kasayan anu seueur, nikmat anu seueur, di antawisna sapertos haud talaga. Pangkat nabi, pangkat rasul sareng sajabina nu dipaparinkeun ka nabi eta disebutkeun Kautsar, kasayan anu sae. Kasayan anu seueur. Pasolli kusabab kami parantos maparinan kasayan anu seueur ka anjeun, parantos maparinan kanikmatan anu seueur ka anjeun, fasolli mangka anjeun ngalaksanakeun salat. Kasimpulanna salat teh termasuk bentuk syukur ka Gusti Allah tina sagalopi mang pirang-pirang kanikmatan anu parantos dipaparikeun ku Allah ka urang sadaya. Maka nambah kumaha wae situasi kondisina urang sararea kade salat anu 5 waktu teu kayang dikantung. Sakumaha pidauh Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 238, hafidu 'alas shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidu aranjeun kudu ngajaga ala shalawati
karena pirang-pirang salat wassalatil wusta sareng salat wusta. Wa kumu jeung aranjeun ngadegkeun lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ieu ayat asbabun nuzulna sabab turunna ieu ayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat kantos ngalaksanakeun salat duhur bari kaayaan panas. Ku sabab panas seueur para sahabat anu ngeluh. Lamun cek bahasa urang mah atuh prek lah kira gitu nama gitu nya. Ku sabab panas atau para heula ya Rasulullah tong ngalaksanakeun salat teu kuat abdi namanya. Di padang pasir atau benernya anu amparan anak batu geus pasti panasna teu luar biasa. Duwi ka ngeluh para sahabat dina perkawis ngalaksanakeun salat dina waktu dulu salat panas. Kumaha? Anu salajengna nyaeta unsur ayat anu ieu hafidu ala sholawati wassalat. Jaga bade kumaha situasi kondisina. Aranjeun dek panas, dek tiris, dek capek, dek sibuk, nyalse, tunuh sareng sajabina. Laksanakeun jaga ngalaksanakeun jaga laksanakeun salat anu 5 waktu. Bade kumaha wae situasi sareng kondisina. Biasana urang dugi ka wantun ngalaksanakeun wantun ninggalkeun salat anu 5 waktu karena naon? Nah karena sibuk. Sigana karena panas mah asa moal kira-kira mah nya. Lamun karena tiris tapi urang mah jeung tunuh sigana subuh wani ninggalkeun. Bade panas, bade tiris, bade hujan, bade halodo, bade poek, bade caang, bade capek, teu capek, sibuk, henteu na sareng sajabina tetap jaga salat anu 5 waktu. Maka Allah bakal ngajaga ka urang sadaya di dunia sareng di akhirat. Kumaha carana ngajaga kana salat anu 5 waktu teh? Henteu cukup ku ngalaksanakeun unggul. Henteu cukup ku ngalaksanakeun salat unggul, tapi urang kudu dijaga oge sabaraha anu patali sareng salat anu 5 waktu. Naon anu patali sareng salat anu 5 waktu teh? Kirang langkung aya genep perkara anu patali sareng salat anu 5 waktu anu kudu dijaga ku urang sadaya. Anu kudu diperhatikeun ku urang sadaya. Mana? Anu nomor kahijina nyaeta jaga waktuna. Jaga waktuna. Salat teh aya waktuna. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh aya waktuna. Di waktu-waktu ku Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Pagawean naon anu paling utama? Walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Ngalaksanakeun salat dina waktuna. Ieu nuduhkeun katerangan yen ngalaksanakeun salat lohor jam 12:30 jadi. Da masih kena waktu salat lohor. Ngalaksanakeun salat lohor jam 1:30, jam 2:30 oke jadi. Utama. Da puguh we ngalaksanakeun salat dina waktuna nanging aya nangingan. Nanging anu paling ieu tah nya. Anu paling
utama dina ngalaksanakeun salat teh awal waktu anu paling utama. Disebut teh cek bahasa Sunda mah durcong gitu nya. Bahasa teh durcong. Jaga di poe kiamah aya 3 golongan jami anu wajahna luar biasa. Ya Allah diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah cik kira-kira ada urang kaasupkeun kana salah sawios anu 3 golongan eta. Naon wae anu 3 golongan teh? Anu nomor kahiji wajahna sapertos panon poe. Anu kadua wajahna sapertos bulan. Anu katilu wajahna sapertos bentang. Ditaros eta anu 3 golongan ari aranjeun teh golongan nabi, rasul atau nabi sanes ieu teh. Sanes abdi saha atuh umat Nabi Muhammad. Nah anjeun nepi ka marahin serang kieu ngagaduhan wajah haruruh. Boga pagawean naon? Aranjeun waktu di alam dunia na jawab anu kahiji anu wajahna sapertos panon poe. Oh, kebiasaan abdi waktu di alam dunia ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdi mah tos aya di jero masjid. Kitu we setiap waktu. Pas adzan lohor, abdi tos aya di masjid. Pas adzan asar, abdi tos aya di masjid. Pas adzan maghrib, isya, subuh, setiap dikumandangkeun adzan abdi tos aya di jero masjid. Eta kabiasaan abdi waktu di alam dunia. Ari aranjeun ieu golongan nu kadua anu sapertos bulan ngagaduhan pagawean naon anjeun di alam dunia na. Abdi mah memang ieu teh sahanapeun anu tadi. Sahanapeun anu tadi abdi teh. Nah, bangna disebutkeun sahanapeun anu tadi abdi mah pas adzan teh memang henteu aya di lebat masjid pas adzan teh, tapi abdi mah tos gaduh abdas. Tos gaduh abdas, tos wudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdi mah aya di bumi, tapi abdi tos ngagaduhan abdas da bade ngalaksanakeun salat. Anu katiluna, nah golongan anu katilu ari anjeun kumaha ieu? Anu sapertos bentangnya. Ngagaduhan amal naon? Sami cenah patali sareng wudu keneh. Patali sareng salat keneh. Abdi mah nya sahanapeun anu tadi we dina padamelan teh. Nah kumaha anjeun? Pan anu tadi mah tos sakuping geuning busararea kitu nya. Cek anu katilu teh. Anu kahiji mah pas adzan tos aya di masjid, anu kadua pas adzan henteu aya di masjid tapi tos ngagaduhan wudu. Anu katilu mah pas adzan teh buru-buru wudu. Angkat ajaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ajaman. Wudu bade naon? Bade salat kira-kira urang asup teu eta kana tilu eta. Para jamaah sadayana ku ginten-gintena bakal hasil keutamaan anu kahiji ieu jang para muadzin ieu. Anu istiqomah ada. Anu istiqomah ada insyaallah. Da poe ari tukang adan pan mem. Adan nangtos aya di masjid. Da poe adana di masjid. Ieu teh pikeun jamaah istiqomah. Istiqomah adan. Para jamaah sadayana kitu tah. Cara ngajaga salat teh nomor kahiji jaga waktuna. Ulah dugika ngalaksanakeun salat lohor dina salat asar. Qur'an salat asar dina salat maghrib dina salat isya. Eta para jamaah sadayana pada intina sekali deui pada intina ngalaksanakeun salat salagi na aya dina waktuna mah utami nya eta teh pada bulan anu sae nami aya anu langkung utami langkung sae ngalaksanakeun salat dina awal waktu kantenan bari berjamaah. Anu nomor kaduana cara ngajaga salat anu 5 waktu teh jaga tempatna. Tempatna lain ngan ukur bersih tina najis.
Tapi ku urang perhatikeun, ku urang kaum muslimin perhatoskeun tempat anu paling utami kanggo pamaget di masjid. Tempat anu paling utami kanggo istri di bumi. Kumaha pamilih mah di masjid mah teu aya anu berjamaah salat. Kenaon da ka masjid oge kita sok tara aya berjamaah salat. Kumaha tuh abdi pami di bumi wae berjamaah sareng pun bojo sareng istri wios ari di masjid teu aya berjamaah. Kayak berjamaah di masjid mah di bumi teu naon. Ngalaksanakeun salat berjamaah di bumi. Langkah utami sakali langkah utami ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid daripada salat berjamaah di bumi. Pami teu aya berjamaah di masjid teu aya wae moal waktu lohor, asar, maghrib, isya, subuh teu aya wae teh. Berjamaah teh ngan sorangan we nya mangga di bumi oge teu naon. Para jamaah sadayana anu nomor katiluna sareng ngajaga salat anu 5 waktu teh nyaeta jaga angawanana, pakaianana. Ari tadi mah tempatna ayeuna mah pakaianana. Ieu cara ngajaga teh. Pakaianana lain ngan ukur bersih. Tapi kudu sing sopan. Sing sopan pantes gitu intina mah kitu nya. Pantes bersih, pantes bade mayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pami saur Ghazali teh mah, pami saur Kiai Haji Abdul Fattah Ghazali nya. Sok kenahan saur Ghazali sok itu bahasana kitu nya, baheula ada kitu. Saur almarhum Kiai Haji Abdul Fattah Ghazali mah cik atuh urang teh teu bisa sopan ka Gusti Allah teh secara batiniah. Dohir-dohirna atuh cing sopan teh gitu. Cik atuh pakaian mah gitu nya cing saropan bade mayunan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Da hate mah geus teu bisa sopan ka Gusti Allah. Pakaian-pakaianna atuh kitu saur Kiai Haji Abdul Fattah Ghazali. Kadang-kadang pan urang mah geuningan. Mungkinna paranti ka cai dicai ka tempat salat teh. Si senang teh pan geuningan menang mulungan we cepet basana gitu ya. Menang mulungan we tasawur Kiai Haji Abdul Fattah Ghazali mah kayak teh sopan gitu. Banyak ari ka pasar senal harade ari di tempat salat senang menang mulungan gitu ya. Ulah juga kitu saurna eta. Cik atuh sopan dohir-dohirna gitu bahasa teh daripada kita bisa sopan batinna. Saur Allah di Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, wahai anak incu kangjeng Nabi Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Angop ku aranjeun pakaian aranjeun anu terbaik, anu pangsaena, anu sopan inda kulli masjidin setiap bade ngalaksanakeun salat anu 5 waktu ka masjid. Anggo. Anu nomor kaopat mah sara ngajaga salat anu 5 waktu teh nyaeta perhatoskeun bacaanana. Ti mamah ti mimiti takbiratul ihram duwi ka awe salam. Lain ngan ukur lancar macana tapi urang teh kudu ngartos kana naon anu dibaca ku urang. Cik kinten-kintenna urang ieu tos ngalaksanakeun salat 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Urang apal teu? Karena naon anu dibaca ku urang? Sapertos Fatihah, TBBT bismillah duwi ka waladolin, apal teu artina? Kulhu atanapi kuliah apal teu hartosna? Subhana rabbiyal azim teh naon hartosna? Sami Allahu liman hamidah teh naon hartina?
subhana rabbiyal a'la teh naon hartina, rabbighfirli warhamni wajburni teh naon hartina, at-tahiyatul mubarakatus apa teh hartina sapatos eta para jamaah sadaya lain ngukur apal luhur tapi ku urang diperhatoskeun naon maksudna ieu nu dibaca ku urang teh. Sabab jalma anu maca kana hiji bacaan bari henteu apal kana naon anu dibaca eta teh diibaratkeun sukar jalma anu mabuk nya zaman weureuh jalma anu mabuk. Nanging sok sanaos urang teu acan terang kana makna naon anu dibaca ku urang kade salat teh kengeng bongke-bongke nabi mah teu apal kana arti naon dibaca ku abdi geus we eureun we utawa kitu tuluy we ngalaksanakeun salat usahakeun we urang teh hoyong apal naon anu dibaca ku urang teh boh salat oge doa-doa atanapi wirid-wirid dikir-dikir sabada ngalaksanakeun salat eta teh langsung karaosna teh gitu nya langsung nyerep kana mana langsung musuh gitu lamun apal mah naon dibaca ku urang bacaanana perhatoskeun anu nomor kalimana cara ngajaga salat anu 5 waktos teh perhatikeun gerakanana gerakan salat ari gerakan salat teh anu kumaha wae anu dicontohkeun ku guru-guru urang. Ari guru-guru urang teh anu mana wae nyaeta anu nyontok ka guru-guruna. Guru-guruna nyontok ka guru-guruna deui, guru-guruna nyontok ka ditu dugi ka tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Nabi dina salah sawios hadisna dina riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitu muni usolli." Aranjeun salat sapertos salat kaula anu katingali ku aranjeun gitu. Solu aranjeun salat kama seperti perkara ra'aitumu ningali aranjeun ni ka kaula usoli salat kaula. Laksanakeun salat gerakanana sapertos gerakan anu di laksanakeun diamalkeun ku kaula. Ya contoh we guru-guru urang gitu ya. Gerakan salat sapertos kitu we. Bilih aya perbentenan sabudak sakedik boh dina cara ngangkat panangan atanapi dina cara nyimpen panangan ya parupi-rupi teh henteu sawios teh kaya permasalahan anu penting jelas sumberna referensina ya referensina jelas para jamaah sadayana anu terakhir cara ngajaga salat anu 5 waktu teh nyaeta perhatoskeun hasilna aya hasilan teh ieu nya salat urang teh teh rajin ngalaksanakeun salat teh berjamaah wae malah sareng adan ge geus aya di masjid wae tapi aya hasilna teh nya hasilna teh naon dari perkawis pahala mangkin we jaga di poe kiamat teh katingalnya naon atuh nu nemrakna mah saur Allah dina Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Eta hasilna tina laksanakeun salat. Salat anu sanyana, salat anu bener mah bisa ngajaga, bisa ngabenteng diri urang tina ngalakukeun maksiat, dosa, pasa jeung munkar, pagawean keji jeung anu diingkar. Urang sok salat tapi masih kena sok ngabohong berarti salatna teu asan bener da anu salatna bener mah moal daek ngabohong pasti bakal jujur sok salat rajin berjamaah tarpegat sieun teh tapi gibah ngomongkeun batur tuluy Cina ngeureuyeuh sareng saja bide maksiat para jamaah sadayana berarti salat urang teh teu acan bener kitu nya kur sebatas urang ngalaksanakeun salat sebatas gugur we kawajiban salat ari tapakna atuh teu acan aya tapakna dugi ka eta tapak teh mager ngabenteng ka urang tina ngalakukeun
maksiat. Para jamaah sadaya, mudah-mudahan sakedik demi sakedik urang laksanakeun salat. Muga-muga salat urang sadaya ieu sing ngajantenkeun efek luar biasa kanggo urang sadaya kanggo kahirupan dunia sareng kahirupan akhirat, kayak kebahagiaan dunia kebahagiaan akhirat, terutami urang sadaya tiasa lebihan tiasa lebih maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.